Sapirang-pirang jalmi anu dongkap kana kahirupan, pasti aya carita dina wancina, pasti aya kasebat dina waktuna. Aya nu dongkap sakedap, aya nu datang manjang, aya nu nyieun carita ku jiwa, aya nu ngajantenkeun hirup langkung bagja. Saenyana ilmu kahirupan aya dina carita maranehna, urang candak anu saena, urang piceun anu awonna. Saha wae jalmina, sakumaha lamina, aranjeunna janten carita anu moal tiasa disaha-saha. Urang doakeun ka aranjeunna anu tos numpang carita, mugia sehat saterasna di mana we ayana. Tos hukum alam anu teu tiasa dicipta-cipta, jalmi dongkap teras duka ka mana, jalmi dongkap silih begentos tiap waktosna. Pada akhirna hirup moal tiasa lepas jeung carita aranjeunna, hirup bakal terus panggih jeung carita anu lainna, tinggal lakonan kantun nafakura.